Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Harita si Gobang keur mendoko hareupeun guruna. Nyaeta Pamajid. Sesmajid mah Pamajid. Di kampung Cibalieu mah maehna teh minangka saehu. Jawara luar jerona, jasmanina padet ku ilmu anu hese pitandingeunana. Sedengkeun rohanina geus cukup digemleng ku rupa-rupa ilmu batin nu teu kurang ampuhna. Nu ngajadikeun dirina aya onjoyna lamun seug dibandingkeun jeung kailaharana manusia. Geus 2 poe si Gobang murihit kanu jadi guruna. Menta dipangmaleskeun ka nyeri lantaran dirina ngalakon bisa diragrageun malah pacundang ku hiji jelema andar-andar anu umaku make ngaran si Belang anu baju jeung telegosna tina kulit maung sancang. Pamajid teu buru-buru nyanggupan. Lantaran ku manehna geus kajudi yen si Gobang teh aya di pihakna anu salah. Ngabelaan tuan kawasa kontrak anu geus katotol kaganasan jeung kajulimanana. Sing saha jalma oge geus padanya yen kalakuanna teh sawenang-wenang. Salilana ngan ngaberung naksu ngumbar amarah saraka. Sajabana meres tanaga anu leutik oge ngakaya anu sangsara. Lalampanana teu beda we ti satu hewan, lain saurang 2 urang awewe anu jadi korban. Oge geus selain Rusia aya sababaraha urang anu kalengitan tempat padumukanana lantaran cenah dijieuna kebon karet. Bener ari dibeli namah dibeli, tapi ku cara dipaksa pirusa. Atuh lamun keukeuh horetkeun geus tangtu nyawa imbalanana. Geus aya puluhan anu ngalakon nangkarak baeud nyangirah ngaler ngan sakadar ngukuhan hak milikna anu teu dibikeun dijadikeun lahan kontrakan. Ku kitu teh mah sabageurna oge bangsa anu ngajajah teu beda we ti maung jeung domba. Mun teh mah bager dumeh di kandangan, tapi upama seug sarua dikencarkeunana mah moal boa domba teh jadi kahakanana maung. Tapi si Gobang teu pegat harapan. Manehna satekah pola ngagunakeun 1001 macam supaya Pamajid bisa ditarik ka pihakna. Di antarana manehna nyebutkeun yen kumatak nyeri hatena teh eta cenah di si Belang ku nitah guguru deui kanu sejen. Jeung majar teh cenah pangabecus kitu mah teu pantes. Menang guguru tapi menang mulungan ti jarian. Guguru deui cenah ka guru anu bener. Ulah ka guru anu mikung. Ilmu kitu patut mah mulungan we tina carang karuntah pabalatak nu kitu mah. Di angsonan kitu mah Pamajid teu buru ngarasa kasinggung oge hatena. Ngaran-ngaran manusia nu sanajan geus cukup ilmu luar jerona tapi da puguh masih keneh jauh dina jiwana lamun dibandingkeun jeung tingkat jiwana para wali. Nya teu burung nepi kaberem beungeutna ngembang wara asa dihina dicacampah ku jelema saliwat.
Bener eta teh kitu Gobang. Pak Majid sewot. Panona molotot awakna ngadadak ngalaper. Nya laras kitu pisan Pak Guru. Malah ieu oge pun kuje sareng pun bani talarangeun. Kitu. Muhun. Mani mah susumar ka abdi. Lamun masih kene penasaran, hade bakal diayonan, tapi kudu jeung guru lain cer kitu. Cukup Gobang, cukup. Pak Majid nyentak. Panona ngadadak beureum. Bari ngakilir. Kurang ajar. Eta manusia camplak teh. Pasti ku kami bakal diwarah. Tapi ingat Gobang. Kami mah ilu biung sote lain saja bebela kamaneh dulu. Tapi samata-mata reka buktikeun caitanana. Nah bener kira-kira manehna mampu lamun yang harapan si Majid dia. Ayo balik. Saksian kayak kumaneh di ditu. Lamun tacan ngacolopong. Manusia nu geus wani luka keranyap pangaran si Majid. Ulah majar kumaha. Mual saudara saling ati dulu. Ningali guruna amak bari tecen jalan teh. Teu wudu si Gobang awakna ngariut ngeletikan. Si Kuje jeung si Bandi nya kitu keneh ting purungkut teu beda we ti tinggi digebrik. Tapi si Gobang hatena mah teu kira-kira ngarasa bungahna. Lantaran ayeuna mah geus bisa dipastikeun yen si Belang teh bakal papanggih jeung guruna. Geus moal disangsikeun deui si Belang teh bakal tutup riwayatna. Manehna percaya kalawan buleud yen guruna mah tara ngaletak di ciduh. Sakur anu geus diucapkeun kudu we dijalankeun. Waktu si Gobang sabaturna geus baralik, Pak Majid beberesih satuluyna manehna nyepen ka kamarna. Nutu panca indra meleng anu bakal jadi musuhna. Geus karuhan kasawang sanajan ti kaanggangan. Pak Majid kaluar ti kamar nyepena. Beungeutna marahmai hegar bari hatena ujub pinuh ku kapastian. Belang. Ngan ukur popoyan deui Andika bisa lumangtung deui. Pati Andika geus aya dina dampalengan kaula deui. Bus manehna kaanggona. Rap dangdan ku pakean sing sarwa bodas. Pakaian anu mandiri ciri khas pikeun manehna tiba heula lamun rek nyang hareupan musuh. Tara dibuka mun seug musuhna tacan ngajolor. Geus beres barang pake jurut mehna turun bari lemor teu sosorenan. Panto imah nangan ukur dipeneutkeun teu dikunci teu ditulakan lantaran aman. Ka imah manehna mah ulah boro-boro manusia anu rek nyak jahat. Satwa hewan oge tara aya anu pirajeunnan asup sok sanajan pantona ngageblang teu ditutupkeun. Kolebat manehna lumampah ngabarengan angin. Jubah anu rupana oge bodas dikolebatkeun teu beda we ti cahaya kingkilaban. Satiap malengkah tungtung jubahna ngebut nyunggulkeun angin anu ngahiuk nambah-nambah gancang lumampahna ngajugjug ka kontrak miramari. Baraya Cakra harita kayaan teh peuting rineh simpe bulan ngeunah ningnang dina wawalasan cahayana cukup kemprai. Tapi saurang oge pangeussi bedeng kuli-kuli pabrik taya anu pirajenan kaluar. Ngarasakeun nikmatna caang bulan teh ngan saukur ting gerendang we di jero imah. Ngadongeng jeung anak bojona.
selang-selang ngareret kana kenteng kaca lebah liang para nempo bulan anu buleud sekas bersih. Gumilar harita kakarajrut ti bedengna. Maksudna mah rek manggihan Nyi Arum nu nepi ka ayeuna tacan nyahoeun yen si belang teh sanyana mah wijana. Anu kumanehna kungsi dicaceleh disebut hayam lamba jejerih daya kawani. Keur jongjor manehna leumpang ngadadak aya nu lebat hareupeunana. Rikat manehna ngejat ka tukang bari nyilangkeun ruyungna hareupeun dada. Kolebat silung anu ngolebat teh ayeuna ngajega hareupeunana. Beungeutna bersih semu-semu sepa. Sedengkeun pakaianna sing sarwa bodas. Buuk katut halisna geus camut-mut kuhuis. Tapi gerakanana hebat teu ngadatangkeun sora. Nyaho-nyaho geus jelag we aya di hareupeunana. Beneran cing geus sieun di bongohan. Andika nu ngaran si belang teh nya. Pokna nanya bari ngagagak. Sorana aneh mata kukurayeun. Memang kitu ceuk anu nyebut mah. Sabalikna andika saha. Datang hareupeun kaula kawas lain anu dek maksud hade. Gumilar saterusna nanya. Rada ngelenyap oge ngadenge sorana sarta kaget ku gerakanana. Oh, bongan didinya. Bongan didinya. Syukur atuh. Andika hayang nyaho ngaran kaula. Kaula si Majid ti Cibalieur. Lamun ari kaula mah di Cicalengka nyata Ajid. Mun andika di dieu pasti moal kapalingan ku kaula. Tetela andika teh andar-andar. Datang ka dieu ngadon jadi bibit rorujit. Inung rurusuh nyebarkeun Raja Wasuna. Maksudna Gumilar nanya ponok. Ruyung masih nyilang dina dadana, curigana beukingan lohan. Hei. Teu kudu dibejakeun. Tapi andika cukup ngarti jen kaula teh guruna si Gobang. Apa si Gobang? Oh. Tapi naon sia, ha? Kaula teh boga urusan sareng salira. Urusan jeung si Gobang mah umum, geus pada nyaho naon anu jadi marga lantaran. Memang kaula ge lain ngabelaan si Gobang. Sanajan bener manehna teh murid kula. Tapi kula rek kabuktikeun caitan andika nu geus kumawani, lancang nantang sarta ngahina ka kaula. Nah, teu pisan-pisan kaula mah. Wabuh oge henteu kakara panggih ayeuna. Komo nantang ka saira mah naon maksudna? Teu hade mungkil sia satria mah. Sakilat pamajid ngahiuk kirimkeun pangnengeulna. Gumilar rikat ngarodon bari ngapabukeun ruyung. Nyata ruyung nahuna kana pigelang lawan. Beletau. Ruyung nahun teh ngadadak potong jadi dua. Teu kuat ngaduan pigelang pamajid. Kalah leungeuna anu ngerepeng karasa sing sireumu. Cocolek tarasi ngadoni gubuk sia teh keuneulah haon deh. Lain soenan jago anu kitu patut mah sabaraya. Pamajid ngagak-gak terus ngahehe. Atuh lain dikieuna Gumilar ngaranjug barang mireungeuh ruyungna potong. Biasana sanajan diadukeun jeung bedog oge kalah ka ngabalentrang. Tapi sakali ieu mah dibabukeun kana leungeun teh kalah kapotong ngabletok. Hal ieu teh pikeun Gumilar mah geus cukup jadi hiji tangara yen anu dising hareupan teh lain jelema jore-jore. Tapi Gumilar
nu diganti ngaranna kumang Dekong Jaliwijana anu hartina jalma linuwih memang teu salah manehna aya leuwihna ti sasamana lain leuwih dina ilmu panemuna atawa dina pangabisana tapi memang leuwih dina kawanina leber wawanena dinyanyang hareupan lawan ayeuna anu geus nyata lain manusia sambarangan manehna tegedag bulu salamar gerak takis deui belang sok pamajid maju deui bari sakirat peureupna ngacius rek meupuh Gumilar. Gumilar ikat cingkrak dina gerakan hap-hapina bari terus ngarodon mikeun paneungeul sarta diteruskeun ku ngasupkeun teungeulan kepang rek babuk iga burung. Sedengkeun suku anu katuhu nyamar suku anu jilawan. Tapi pamajid anu geus loba pangalamanana sakicep malik dua leungeunna rikat ngarawel leungeun Gumilar bari ngajengkatkeun sukuna anu rek disamber. Sakila geus malik deui ngayakeun gerak timalan ku tajongan anu rek ngahanca gado. Tapi Gumilar rikat nalik leungeunna bari sakilat ngoleab dina gerakan kalakai murag. Pamajid rikat nubruk dina gerakan maung lapar. Badan Gumilar ngoleab deui kana lolong kerang kosong. Sakiceup maehna malik teu talangke hiuk peureupna rek meupuh puhu ceuli. Tapi pamajid leuwih awas. Manehna ngalegot teu kasusul ku paneungeul musuh. Ngan orokaya leungeun kenca Gumilar teu kapirosea ti gigir datangna kalawan miring nyamar beuheung. Sorana ngacebet teu beda ti sora pecut we tapi pamajid ngabade. Model ulin teh ulin naon teh belang Pak ngan hanya kabasa diusapan euy diasupan kudu geulis asa diusapan ku si Arab. Ayo geura bijiekeun deui ilmu panemu indik andika sia blok. Gumilar ngaranjog deui wae teu sangka lawanna bisa nadah panggebugna. Padahal eta teh lain cengelan nalaworakeun anu nengal kana urat beuheung. Sanajan teu pegat oge ngajongkeng mah kudu. Tapi ieu mah tong boro-boro ngagebru manehna kalah ngagak-gak bangun euni mah. Kahade takabur Majid. Gumilar nyorowok. Siap Gumilar ngirimkeun tenggelan rek kahancap huceuli. Tapi pamajid ngakentak kolebat. Sakilat leungit pacangkual cigigir bari malik meupuh sirah. Gumilar rikat jingkrak bari lop depok dina gerakan pamonyet. Tapi pamajid kalakah ngabarakatak jeung serikeun. Gumilar ngedon diantep teu ditarajang lantaran mun ditarajang matak bahaya. Sanggeus sidik musuhna kalakah jeung serikeun. Sacorela Gumilar nangtung sarta langsung ngirimkeun tajongan hiuk tetruk ngahanca igana. Kulabit jakuk dipeupuh puhu ceulina ku leungeun kenca. Tapi tetela bare cakra pamajid teh tangguh nate. Sakitu sakaligus kakeunaan ti dua tempat teh manehna kalakah ngagakak seuri. Sok ketrukeun pangabisa teh baraya. Tapi tetela pamajid tanggohna teh sakitu hadena. Urang tarik atuh belang. Hayo ketrukeun talaga andika. Lain tenggelan jago anu kitu mah euy. Karasana teh beda we diusapan ku si Arab, kudu geulis si demplon. Asal diusapan anu keur pangantenan kitu mah euy. Gumilar bener-bener kaget. Tetela ieu lawan teh luar biasa. Geus 2 kali awakna kabeunangan tapi teu kelel-kelel malah nyeungserikeun. Tapi Gumilar masih keneh tagen.
kawanina tatan sudah setik oge tetalangke di sabrut we ngahematkeun panenggeulna pamikirna leuwih hade miheulaan Narajang tinimbang di Tarajang. Kadudukanana leuwih ngabayakeun lamun manehna saukur bisa nakisan. Leheung lamun katakis, lamun henteu awakna can puguh bisa menyiat milik musuh anu sagitu wadukna. Pamajid anu geus leuwih teu heula ngarti kana gerakan lawanna. Kalawan pinuh iciran sarta gerak tipu. Manehna suat siat nakis Panarajang, awakna lingas teu beda we ti manu kapinis. Sarta kalawan teu disangka-sangka manehna geus macanghul gigireun bari males Narajang. Itu ieu pada-pada ngabicilkeun wawasena. Sagala ulin main po geus digunakeun. Tenggelan-tenggelan anu mateni geus dikaluarkeun. Sakicep las ngorebat mata clear. Ukur tembong bayangan wungkul sarta nyaho-nyaho geus ngahembakeun tenggelan-tenggelan anu matak mateni. Tapi musuhna oge sarua pada rancingeus nyaho-nyaho geus nyampeuk hareupeun anu rek ngancam careham. Dan kulantaran Gumilar sanajan ngurakene oge manehna geus pinuh ku pangajaran-pangajaran tilu jadi guru-guruna. Manehna masih kene tahan ngimbangan gerakan lawana anu memang leuwih luhur satingkat dina pangalaman sarta ngabogaan kakuatan anu lain bantrak-bantrakeun. Kulitna kawas kana turta teas. Sedang dina gerakanana parancuh, paradet. Ngan Gumilar oge lincah jeung gancang dina tenggelan. Poroka aya hal ieu teh teu dirasa ku musuhna mah. Dina hiji kasempetan Gumilar geus bisa ngepeskeun tenggelan anu jolna ti gigir. Sakicep geus bisa ngalejokeun musuhna anu disusul ku tenggelan samer nyawa warisan ti Mangsal Hapi. Tu disangka ku manehna pasti sakali ieu mah musuhna kudu namru. Tapi leuwih-leuwih deui mata karanjugna. Pamajid ukur ngagibeg bari terus malas ku hiji tenggelan nyeta tenggelan madi anu matak mateni. Gumilar rikat ngalalapkeun awakna bari nyerong sarta sakilat ngasupkeun tenggelanana sakaligus kana careham jeung igana. Ngan Pamajid leuwih ngarti kumaha bahayana ieu Panarajang. Manehna ngakentak ngacaul ka tukang bari satekah pola mapeg sirah lawan. Gumilar ngalegot bari cingkrak kagunakeun gerakan hap-hapinda. Sameme musuhna bisa nakis gerakan naon anu bakal disinghareupan kesit alah batan pacit. Gumilar ngirimkeun tajong sapu jagatna warahan ti akina anu sadajan Pamajid satekah pola hayang newak suku anu jadi musuh tapi di luar kemampuanana. Kapaksa daek teu daek gadona kasamar ku tajongan musuh cetruk gadona kabeunangan. Pamajid ukur ngadang heak. Gumilar beuki tambah-tambah ngarenjag mireungeuh kahebatan nu jadi lawanna. Tinimang ragrag kalakah Malik Narajang ngahujanan ku tenggelan-tenggelan anu matak mateni. Gumilar anu geus mimiti ngarasa seber nakisna ngagunakeun leungeun dina ulin kari warahan ti Aki Sidi. Tapi dina prakna teu wani rapet lantaran musuhna kuat. Teu beda we jeung besi waja.
hayeuna nama Gumilar ukur bisa lakisan sedang dina logat legocing nyingkahan paneungeul. Gumilar ngagunakeun pamonyet sakali-kali cabok anu ngerawas mata digunakeun tapi teu mampu oge. Ulah main atar belang lamun nyata maneh laki euy cik Pamajid bare tulus ngadesak. Gumilar tengah jawab, perhatianana ditujukeun pikeun nitenan gerakan-gerakan panarajang musuh. Najan tanagana ayeuna mah geus mimiti leuseuh tapi satekah pola ngimbangan panarajang nyaeta panarajang lawan ku gerakan anu hese pisan diteguhna. Tapi tetela Pamajid teh lain tandinganana. Memang dina gerakan main po anu bisa ngawujud dina gerakan anu dibarengan ku kacepetan jeung kakesitan mah Gumilar teh memang satingkat. Tapi dina kakuatan daya tahan badaniah Gumilar teh tinggalin jauh pisan we pokona mah. Komo mun diadukeun kakuatan batina. Gumilar teu nepi saeutik-eutik acan. Memang Pamajid hiji jalma anu eusi luar jero. Gumilar anu memang geus leuseuh teu matak heran lamun gerakanna jadi nganoran. Tapi cepet sarta rancangas barang mimiti hal ieu teh cukup pikeun Pamajid mah jadi hiji kasempatan anu memang didago-dago. Dina waktu Gumilar ngoleab ka kenca Pamajid ngagebrikeun sukuna. Teu beda we ti anu rek ngayakeun panarajang. Gumilar ngoleab deui ka katuhu dina gerakan kalakai murag. Tapi kalawan teu disangka-sangka Pamajid miheulaan. Bareng jeung datangna badan Gumilar ka katuhu, Pamajid ngababuk iga burungna. Gumilar ngaheungeu kawas anu mati ngadeg ngan barang rek ditimpah deui ngagentak manehna jingkrak. Kanyari dina igana geus teu dirasa. Tapi Pamajid teu mere kasempatan pikeun mingeu kanu jeung lawanna. Gumilar terus dihujanan ku paneungeul anu geus teu bisa dikepeskeun. Jerat-jerot ngahanca paripisan jeung carehamna. Anu karasana leuwih nyeri, peurih dibarengan ku rasa panas nyaksrak ka sakujur badanna. Sedeng getih mimiti ngalai ngabeuleuh geunder tina tarang jeung tina sungutna. Tapi sanajan kitu Gumilar masih tetap bisa ngalawan sanajan sigana geus biak tanaga. Tapi tenggelan-tenggelanana mah tetap teu bisa dianggap remeh. Ieu sababna Pamajid tetap hati-hati teu sagawayah nalajang. Leuwih hade serah bongkokan we atuh tepak deku belang daripada nyiksa diri mah. Ngalawan oge tangtung adika bakal leuwih ruksak cik Pamajid ngagorowo. Naon dipake alasan kudu tepak deku serah bongkokan Pamajid. Kaula jeung adika teu boga pasoalan naon-naon. Ngalawan sote kaula mangan sakadar ngayonan kahayang sampean we. Gumilar ngajawab, sikapna terobah ku panggebrak. Ya bener, gede hulu si laing teh geuning we. Kaula mah lieu kuda naon karunya we ka si laing. Si laing teh ora keneh. Tapi mun teu ngagugu, rasakeun ieu. Geura samat indung anu ngandung bapa nu ngayuga. Majid, lamun andika rek binasa ka kaula, geura prak tong diengke-engke. Tapi sing inget Majid, sok sanajan boga adi tukang baso tahu di Cicalengka teu gimir. Andika teu boga hak pikeun nyabut tangka sampe nyabut nyawa kaula. Montong heureuy sagoblok. Can oge tamat Gumilar nyarita. Pamajid geus ngabelasat ngagajleng ka hareup bari ngayunkeun paneungeulna kana silah Gumilar. Gumilar rika tingkrak tapi memang gerakanana geus kaku balukar badana anu ngaheab panas lir anu duru. Teu burung tak-takna kagebug sanajan
nemer tapi cukup manehna jadi ngarampeyak. Hiup kompleng dampal dengan Pamajid anu dieusi semu gunting ngahanca pipina anu belah kenca. Kompleng deui pipi anu katu ditimpah ku tampiling. Sok sanajan karasana panas peurih leuwih ti ukuran. Gumilar teu nyebutkeun aduh, teu nyebutkeun alah. Manehna ngalengak anu satulusna ngagaleong satekah pola nahan awakna supaya ulah ngagubrak. Tapi ku Pamajid jadi antap hiup pereupna anu bangbaraan ngacojo hulu angeunna. Ari cedak ari congkal we gumilar nangkarak bengkang. Julung kunung maksakeun hudang pluk nangkuban bari ngagolokok ngutahkeun getih hirup. Sedang beungeutna tutung balukar tenggelan semu gunting. Teregos belangna nyingkap nembongkeun beungeut anu saujratna. Tete lain urang dieu geuning teuh. Ngora keneh naker deui beu. Lebar temen tapi dabungan sorangan make wani-wani. Make jahayang ijeng si Majid. Pamajid ngagerenang bae neuteup gumilar anu beungeutna getih hubungan. Sabot kitu teu kanyawan celeng-celeng aya nu laluncatan. Si horeng si gobang baturna anu ti barang purung oge manehna nyerangkeun ti kajauhan bari ngadedempes. Rek naon ha? Rek naon sia? Pamajid nyentak ka si gobang. Si belang kaung abdi ya. Pak Guru kaung abdi ya mah. Bade disangakeun ka Juragan Anom. Lain urusan si Laing atawa tuan kawasa sia goblok. Tapi urusan kami dari sia. Tak perlu ikut campur sia. Nyengkai itu. Pamajid nyentak. Si Gobang jeung dua baturna nyaeta si Kuje jeung si Bandi. Bari ting purungkut kawas pesing reos be tiluanana baralik deui. Teu wani magang. Maranehna cukup ngarti kumaha ngamakna Pamajid lamun parentahna teu digugu. Baraya Cakra waktu tadi gumilar rek nepungan Nyi Arum teh memang ciberang kene geus badami jeung Arman. Malah maksud nama penting eta manehna rek muka kartu, rek terus terang boh kaki raksa, boh ka Nyi Arum. Yen si belang anu sailana ngagujuludkeun teh sanya nama diri manehna pribadi. Susulumputan sote lantaran ngabalitungkeun pibalukareunana boh bisi rambat kamale ka pihak Pak Uhi jeung ka pihak Ki Raksa. Ki sore kene Arman geus ngadago-dago sarta ngarep-ngarep nepi ka peuting lebeng we kalah der ngadenge anu ribut cenah si belang keur galungan jeung hiji lalaki anu pakeana sing sarwa bodas. Tu talangke deui blecet we Arman muru. Tete Lawijana keur padungdung jeung hiji lalaki anu maehna sorangan teu wawuh oge. Ku manehna geus kajudi. Anu keur begalan pati teh teu saimbang. Aya karepna rek mantuan tapi teu prak lantaran kaburu kabireungeuh manten aya 3 jelema anu ting juringkang dinu poek. Saliwatan oge apal yen eta teh si Gobang sabaturna. Teloba polah blecet we Arman ngabejaan ka Ki Raksa jeung ka Nyi Arum yen si belang diancam bahaya. Blecet ka Pak Uhi geus kitu bring we ka sampah Ki Raksa jeung Nyi Arum geus saged darang dan mapagyuda. Daratangna ke tempat galungan geus beres. Gumilar ngajoprak teu daya teu walakaya. Sedengkeun si Gobang sabatuna geus ting laleos dititah nyingkah. Ki Raksa barang breh mireung hiji lalaki nu di baju sing sarwa bodas. Saliwat oge apal yen eta teh Pamajid guruna si Gobang.
najan manehna henteu wawo tapi ngadenge bejamah mineng yen pamajid teh hiji jago kolot urang Cibalir anu geus taya tanding Nagarung. Kacida manehna ngarasa kagetna. Teu kaget kumaha atuh da.